Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di acara Babadung Kuping bareng AE Channel. Ngalajeng dina pembahasan nu sateu acana sabada urang paham pentingna ilmu dina kahirupan, ditambih urang nuntut ilmu teh aya sarana sareng aya alatna, diantawisna gaduh cepil jeung pangdanguna, gaduh panon jeung paningalina, oge hate jeung pangrasana ya. Lajengan ayatna la'alakum tashkurun, mudah-mudahan ku Allah dipaparin nu tilu eta teh tiasa syukuran anjeun teh ya. Maksud syukuran teh tiasa ngamangpaatkeun fasilitas nu ku Allah dipaparinkeun ka urang. Mun kamari mah urang peryogi lauk tah sarana kangge urang kenging lauk teh hiji meureun gaduh artos, kadua mangkat ka pasar. Tah gaduh artos jeung tos di pasar ge lamun ku urang teu mangpaatkeun mah artosna teu dipeserkeun lauk moal kenging lauk. Nya kitu ilmu. Hampir sadaya jalmi rata-rata gaduh cepil jeung pangdanguna, hampir sadaya jalmi gaduh panon jeung pangningalina, jeung hampir sadaya jalmi gaduh hate nu normal jeung pangrasana, tapi geuning sakedik nu kenging ilmu. Sabab naon? Teu diangge ya. Diantawis cara ngangge cepil ya. Sakedik penjelasan geuning cepil dijantenkeun alat kangge neangan ilmu, kenging ilmu, sabab namina cepil fungsina teh pikeun ngadangu. Mantak punten, rata-rata di sakola di pasantren lamun ngajelaskeun kitab atau napi pelajaran sok aya guru anu ngajelaskeun kulisana, di mana nu kaluar tina lisan suara, di mana suara kaindrana ku cepil. Tah eta tiasa janten bahan kangge urang kenging ilmu. Mantak lamun aya urang pelajaran nu ka kuping ku cepil urang, eta teh tiasa janten sarana kenging ilmu. Cukup eta henteu, sok aya di sakola aya buku, aya bor, nyerat jeung sanes kantena, bahkan ayeuna mah tos canggihnya aya komputer jeung aya infocus. Eta teh salah sawios naon fasilitas lamun urang gaduh panon tingalikeun ya. Dengan sebenar-benarna ya, saleres-leresna tiasa janten naon, janten fasilitas urang kenging ilmu. Nu katiluna nu teka kalintang pentingna teh hate. Kangge naon hate? Hate teh kangge ngarasa, kangge memahami naon? Naon nu ku urang ka kuping, naon nu ku urang katingali, hok sing paham dina hate diregepkeun di Bandungan. Mantakna naon anu ku urang ka kuping jeung katingali, mun dina bahasa komputer mah eta teh input. Input masukna informasi tah disimpenna dina naon, dina hate supaya urang paham. Tah sabada urang paham eta namina ilmu. Mantakna al ilmu fisudur, ari ilmu mah dina hate, ladang urang ningali jeung ladang urang nguping ya, la fisutur sanes dina ucapan wungkul ya. Mudah-mudahan urang samudayana ya, senantiasa ku Allah dipaparing kakiatan ya, sering babandung kuping, sering babandung ningali, oge memahami kana sadaya aktivitas anu bersumber supaya urang kenging ilmu. Mudah-mudahan sakali deui urang samudayana dipaparin ilmu, bahkan ilmuna anu ku Allah dimangpaatkeun. Amin ya rabbal alamin. Sakitu wae cekapkeun wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya janten kasayan ya, janten kamangpaatan kangge urang samudayana ya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.